udang. Aduh. Kurang yuk. Kurang nanti. Kurang yuk subuh. Ah, kadang. Ayo giling-giling. Tuh. Mana itu kamu mana? Sama mah biasa lama ya. Anak bahan sok kebal telah kapanggil mah tadi itu sudah perlu. Kan ayeuna mun aya jalan manusia ngarusak alam eta kita resep. Resep Putih-putih dah, putih. Lot mana mah? Nah, aja lah. Keriraha. Jikene mah. Astagfirullahaladzim. Korek. aduh, udah subuh res deui. Rodek. Udang tuh subuh res deui. Ah, udang. Ceng. Subuh mau res deui. Tuh, obe. Udang. Aduh. Kurang yuk. Kurang nanti. Kurang yuk subuh Nanti mau pakai nih kan. Udang. Ayo kita siap orang kayak magro aki ya. Ayo tuh Ki. Anu di Gunung Penjol. Ayo siap. Garanti wajah tuh Singit kene geki lah. Ganti lagi kalau enggak. Bangbungnya. Aduh. Kira-kira jauh untuk Ki perjalanan? Lah lumayan. Pulang kali ngetik Ki. Wow. Di tengah lombang. Ayo. Yuk. Assalamualaikum. Enak dia, ceper. Aduh, kalau saurang di mana ulin mereka dia, yang makan Japra. Yuk. Lah, dan apa ya ini bisa ada naon gitu. Orang kurang yang ulin baik tadi kan. Nyai. Non Kang. Kalau tuh cai, ayo jaga deh ulin. Ah, kadang. Ayo serang pra. Aduh, diuk. Aduh, bayi jelema. Karena kita kemarin di biar di mana. Enon. Hah? Ayo serang, ku jelema duaan. Aduh, aja pusatnya mana? Tuh budak-budak aing di tukang kene, aing gegeran bae lompat. Aja eta pusaka kumaha tadi kon. Katinggalin aing. Aduh, aing gegeran bae pan. Tangan ayo. Nyai, cai terjadi. Ayo urusan yo. Ayo geran. Tang Japra, nak kemana di bae?
Ayo urusan. No. Oh, ya ada iyo. Mana iyo lo mana? Yuk, jelema yuk. Oh, iya buat Kurang mah takut tuan tanah. Aduh, berarti iya nu tadi. Oh, lu ngaku bukan benar. Aji kumaha tuh? Wes urusan daduan lah, aing jangan sanggup mah. Ayo. Buan. Dagul, kurang hiji urang. Yo poho pake. Aduh, aing sila kelan yo. Gamer. Besan gua pakai. Masih kene, terus. Tanya lu. Kuatan kene, kuatan dulu. Wes, udang siap. Udah. Kawan. Masih kena kuat. Terus geunang kita balik pepra cek aing mah. Ampun lah. Ampun pra, ampun. Berapa ya? Oh. Ampura orang ke katuan tanah bejakeun nya. Oh, pra, begitu mah pra. Terus saya nama orang balik lah. Orang nyerah. Orang Ayo, di balik ini nya. Oh. Ayo, pra. Kalau ngomongnya tak dulu ya, datang ya. Iya lagi mah hobi. Kira ada pohon yuk. Wah, sampai nyasar deh ya, Ki. Mali, dukut ya, gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya. Ya teh kilinggung. Ya, pindah ya. Tuh, gua tadi kalau ulun kita nih. Bisa ngobrol kanan tuh ya mungkin ah. Kayaknya aku ya duka beda. Ayo tuh ini jangan mah. Atau ayo orang antar lah. Untuk di Bayu. Iya, kagungan dino kawasa, gula boga pepelakan lak resikina ya. Waalaikumsalam. Aduh. Nah, di saya ya saya. Coba. Sing berasa salaman teh. Berat ngali. Waduh, pan kereta teh kurang dari baheula teh ku aki teh geus sipagahan. Amun kapanggih jeung budak teh kudu kumaha pan kitu. Oh iya, ti kamari mun panggil. Kamari yuk. Malu atuh lebur di jamblang mapan jauh. Oh, iki cager lembur kabel cager. Alhamdulillah cager mah. Cari. Oh, ya diturunkan ku si iya marnya si Ujang. Gitu. Ngomong acara lagi cari. Sebentar lagi ya kitanya tuh. Ngomong-ngomongnya kemana Pak? Iya gilingung. Oh, mana itu kamu mana? Sama mah biasa nama ya. Anak bahan sok kebal telah kapanggil mah tadi itu suka perlu. Iya perlu ya. Tapi itu Pak. Jadi ya kita nanya nu sabenerna gitu. Aya kapulan naon ya. Kiling dong teh datang kayak makin teh ka dieu. Kiling lumah ieu. Murid kiling teh di pelajaran silat segala. Datang kayak mah aki teh kiregang teh arek ngasakeun Ilmu pula. Jadi gitu. pula ilmu gua ya kalah setengah matang ibaratnya ki. matang. Kayak heula masalah ilmu mah gampang ieu judulna ieu kumaha tadina caritana ieu menten ilmu ka ilmu aya masalah naon kitu aki mah nyaho kitu tah. Jadi teh ceritana gigi. Jadi orang teh kayak balas dendam si Japra jeung si Jalu. Masalahna Masalahna tadina
Karena sok iya baik ka urang, ngajahatan urang baik ki. Ke lah ya. Nya, maaf. Iya kilinglung kurang benar maksana. Aman berdasarkan ia dendam ilmu manjur nya gitu. Jadi kudu dirobah pemadegan sing yakin kanu kawasa urang hayang ngalawan kebatilan. Insyaallah manjur ilmu. Nah, gitunya. Jadi meureun ieu teh hayang tingkat luhur. Anu ku aki can diturunkeun ka kilinglung. Oh, gitu. Aya di jahitan kabeh ge aya pas kilatan mangsa di aki linglung kabeh pan. Eta geus turun kabeh tanjan. Enggeus. Oh, ringkes mah kitu. Tinggal kanu puncak ayeuna berarti bagian tapak. Bagian tapak. Nah, itu sanggup itu si Aceng tak saya kan enggak? Aceng. Tak gitunya. Jadi Aceng mau naik tapak insyaallah untuk laki anderkeun. Ya pan lembar-lembar pergi lembar jamlang ya. Nah, dari buka gunungna gunung benjol. Nah, kira-kira sanggup atau mangga. Tapi dengan keyakinan ulah hayang dendam. Orang hayang nyingkirkeun kebatilan. Cuma kira-kira Sanggup. nah, sanggup insyaallah gitu. Segala ge bakal beres. Gitunya. Ayeuna hajo ya saya. Yobi, nyeri sarwaya ka dia ngamurid. Alhamdulillah, urang teh sia-sia nya. Itu urang dia ilmu teh kudu mangpaat kieu. Diturunkeun deui tah. Amun aya nu kabutuh nu kasusah eta urang tulungan kieu nya gitu. Sugan jadi mangpaat urang kabehan, sugan barokah kabehan. Ieu masalahna anu jahat teh carina kumaha ieu? Nu jahat dari tanah ieu teh bisa jahat ka Aceng kumaha cari tanah ieu? Jadi hari teh tuan tanah diracun ku si Japra. Terus. Mon. Terus si Aceng eta gawe teh digaji-gaji. Nah, jadi amun kitu mah kaharti. Jadi meureun teu digajihnya dasar urang majelma leutik ku si Japra teh teu digaji. Teh digaji. Di tuan tanah dijajin teu? Di tuan tanah mah digaji turunna ka si Japra. Ku si Japra teh dibagikeun ka anak buahna itu. Tah mun kieu mah aki geus teu kumapalang atuh nya ngabela ka anak buah kilinglung termasuk anak buah aki keneh nya. Berarti urang ulah boga rasa pikiran dendamnya. Sabab pikiran dendam mah moal eta moal ngabagusin ka urang, moal ngabereskeun ka urang kahirupan urang. Jadi urang mah hayang nyingkirkeun kabatilan. Insyaallah ku aya urang nyingkirkeun kabatilan insyaallah bakal beres. Gitunya. Tah ayeuna keba kilinglung. Aki lain ku hayang ngaturun ayeuna emang ayeuna sore tu poe geus poeknya kitu mangan pagi geus tenggelam berarti tandana magrib. Tah urang hitung-hitung sasonoan heula nyare bae lah di gubuk gabahnya. Nyare bae lah di gubuk gabah kitu lana di bugaki maksud namanya ka esuk urang terusin berbengi mah poe nage lain poe nu hade. Kan kudu hitungan heula naon ge. Supaya urang mulus rahayub da selamat. Jadi poena kudu poe anu bagus. Kabeh ge poe mah bagus. Kan urang nyaer waktu anu hade nya kitu anu leuwih bagus deui. Kitu. Ayeuna urang ayo, Kelima atau di bubuk dia? ayo terserah, ada kelima mangga, aki mah kadang-kadang dia ke ngenang di dia di leuweung. Soalnya aki mah geus bersahabat ieu jeung alam teh kitunya. Kan ayeuna mun aya jalma nu ngarusak alam eta aki teresep. Teresep aki mah kitunya. Jadi aki masuk dia di bete tenan harga ieu nya. Oh, urang ka cari heula tuh. Mangga teh nya. Kita ngarasolang libat bae di dapur libat di dapur aya. Ya atuh kitu bae lah. Aki rek kaca heula di heula nya. Jadi urang sarot bareng. Ya, assalamualaikum. Dagul yo, orang sudah datang yo. Umur orang ya, ayo orang ngasot tah. Cara apa? Saung ya. Orang. Aduh, sudah saya tak otak. Kita ingin naon? Sakti orang ngalan. Oh, jawara eta si Japra mah lain lawanan urang. Ayo maju orang ke tuan tanah laporan. Dinya we urang lah geus aja urang laporan bae. Urang teh sanggup gitu. Jadi yeuh. Nyana kena nyeran deui lah. Jadi kena perut nyeri lapar ya orang bingung ya. Orang mana bingung kawan tadi. Aduh, suai jasa. Sana lapar ya mata ke. Lapar ge Lain urang kena tinju ya, mah. Lapar kan ka mana ngarana? Tapi alhamdulillah ya orangnya balik ke lembur orang. Oh. Ada rawa. Tuh, kotak. Bangunan mantri geol ya. Tuh, mantri geol tuh. Gerokeun dagul, tuna ka dieu. Hoi, mantri geol. Adio. Soalnya anak cari dia nggerokeun aing. Ya ieu mah musuh aing digebukan ya aing kedua. Aya naon ieu, Mang? Nggerokeun segala. Aduh, ka dieu bae diuk ye mantri. Aduh, coba ye. Aduh.
Kali dia di dia hal ngomong. Aduh. Iya, non ya kan ieu banget bangunna pararengan teu paruguh. Aduh. Karunya amatnya. Kamari sih mudah-mudah kurang. Tak kena batuna kuari. Sakti apa si Japra? Aku Japra mulai diomong nya Luang, mah. yang anak buah. Jawara gede nya mah. Mulai diomong. Ngajengkang urang. Tuh nya leuh kunaon ieu? Ieu teh kotok teh kebo ieu nempel di bibir. Aduh, bah, eta mantri. Dirinya mah kitu kok urang. Lucu orang Kan bisa lucu. atuh resep bae urang kari ngobar-ngobar urang asa gagaheun biasa kuari mah digebugan. Nah, naon ini ya? Syukur ade lah, mabur aing malah. Syukur ade lebok tak sia. Aing itu disuan. Gel tah. Jadang. Lamun teu omong udah kurang botak. Kurang ini nyeri yuk, suku. Bahaya teh mantri. Aduh. Ayo lah kurang deh ya. Hati saya sih mang. Itu asa santai melembur. Yang sakitnya perjuangannya, rodanya. Aduh, ulah aku mah kuliah masinan pandai mana bisa ngobrol di celana ya mah. Bisa orang ngobrol. Kita serangan mana? Pulas. Iya iya. Mau sedih dah. Wah, 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 kagak. Hah? Ceng. Lama. Bung. Mesin mah. Sakit lagi. Bung. Jasa jemput ya. Ada nih. Oke, juga sih ya. Enon mang. Ay, no. Ha? Mungkin dulu. Ih, bro. Kayak aku lewat jalan. Anu lewat tadi kayaknya tah. Mau tuh nu lewat. Putih-putih teh, anu putih. Lewat mana mang? Tah kayaknya tah. Keriraha. Cikene mah. Lah teh ieu teh ulah naon mang lah. Kica-kica meureun di dinya mah lah. Ya mah hees bah si Ceng, makan ge udang jelema mah. Udang kena are biasa. Aduh, hees bae. Astagfirullahaladzim. Morek. Mang. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim mah. Tadi bangun mah. Bangun tah. Itu bangun. Itu bangun. Baik, kabur lawai mah. Tenang. Kurang ngaji bae ngaji. Alhamdulillah. Orang sare bae lah nah. Ayo mah. Alhamdulillah. Eta tadi kunti buka penyakit koromot kan. Bisa jadi eta. Itu mah teh jadi Yo mau pakai fokus manual apa? Action. Pedang. Action. Langsung balik ke depan. Action. non mang tadi ngudang-ngudang. Action. Non mang. Action. 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 Mau kabur mang. Action. 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 Action.